urang deui sareng simkuring Sri Mulyani sareng Amelia Jakuni dina warta musibah banjir di Wewengkong Bandung sareng Garut. Musim hujan di tahun ayeuna emang kahitung ageng pisan di sababaraha kota khususnya di Jawa Barat oge seueur musibah banjir sarta taneuh longsor ti mimiti wahangana Citarum dugi ka Ciliwung Bogor oge kakeunaan banjir ku dampak cureuh ti hujan anu ageng di tahun ayeuna. Banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut ayeuna mulai ngangeunaan. Dugi ayeuna tos aya sabaraha kecamatan nu kakenaan dampak mudalna wahangan Citarum. Saentosna Cihujan nu lumangsung turun ageng ti sababaraha dinten kaliwat. Akibat dina bencana banjir di Garut saeutik ngakibatkeun karusakan 7 kecamatan nu aya Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya banjir bandang eta teh ngarupakeun banjir anu paling ageng pernah aya di Kabupaten Garut. Bencana banjir eta ngarenggut korban jiwa dugi ka genep 4 urang. Di antarawisna 23 urang deui nya teu acan kapanggih. Dugi ka ayeuna oge atos seueur rengrengan wargi nu kapaksa nyicingan tempat pangungsian di Palaratar anu kalangkung aman. Sedangkan bencana banjir di Bandung kota ngakibatkeun saeutikna saurang korban jiwa. Sanajan bencana banjir di Bandung ieu teu pati ngakibatkeun loba korban jiwa atawa karusakan sana parantos di Garut. Nanging bancaan banjir ieu teh pikeun jalan ingetan pikeun urang sadaya. Pados leuwih merhatikeun kebersihan sapertos ulah mikeun sampah, papanduan kacai sebab kejadian bencana alam di Garut sareng di Bandung teh lin saukur datang ujug-ujug. Nanging aya patalina sareng pola pikir nu salah ti jalmina. Pola anu salah ieu teh anu ngakibatkeun bencana alam saparatos mikeun sampah, papaduan ka wahangan kamalir atanapi kasolokan nuar tatangkalan di leuweung sareng seueur di anu sanesna. Itu nu tiasa simkuring ngaturkeun upami aya kecap anu kirang meunah nyuhunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.